Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing murid-murid Ibu sadayana di kelas 2. Kumaha damang? Alhamdulillahnya mugia urang sehat-sehat sadayana. Tepang deui sareng Ibu Abil dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 2. Sate acan urang kawitan pangajaran dinten ieu. Yuk urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Dinten ieu urang bakal diajar ngajawab pananya dumasar kanu hiji carita. Carita anu bakal ayeuna ku urang dibaca sasarengan nyaeta ngeunaan kadaharan khas Sunda. Ku ibu bade disingkatnya. Di Jawa Barat atanapi di Tatar Sunda teh kaasup daerah anu lega, beunghar ku budaya, ku kasenian, ku rupa-rupa kadaharan. Tah, di Ciamis aya Galendo. Dijieuna tina hampas minyak kalapa. Teras di Garut aya dodol anu katelahna dodol Garut. Didamelna tina tepung ketan sareng kalapa. Upami di Majalaya katelahna ku borondong. Borondong dijieuna tinu jagong jeung gula. Ari di Cililin aya wajit katelahna wajit Cililin. Upami di Sumedang tahu Sumedang. Upami peuyeum aya peuyeum Bandung, aya peuyeum Gandul. Upami peuyeum Gandul nyaeta khas Purwakarta. Peuyeumna digantung, digandulkeun mangkana disebat peuyeum Gandul. Upami di Bandung aya peuyeum Bandung. Ari di Purwakarta tadi peuyeumna digantungkeun mangkana disebat peuyeum Gandul. Upami di Cianjur tah tuangan ciri khasna nyaeta rupi-rupi manisan sareng tauco. Tauco didamelna tinu kadele anu difermentasikeun. Salajengna urang ngajawab pananya dumasar kanu carita anu tadi tos dibaca ku Hideop di Bumi. Tah, ayeuna pertarosan nu kahiji. Kumaha kaayaan daerah Tatar Sunda teh? Naon waleranana? Beunghar ku budaya. Tiasa ditambihannya ku budaya, ku kasenianana sareng ku rupi-rupi ciri khas kadaharanana. Anu kadua, boga naon unggal daerah di Jawa Barat teh? Waleranana naon jawabannya? Boga cara jeung budaya anu beda, punya cara dan budaya yang berbeda-beda. Anu katilu, ari kadaharan khas Cianjur teh naon tadi? Tauco. Nu kaopat tina naon cenah dijieuna ai dodol jeung borondong. Dodol mati nu tepung ketan jeung kalapa, ai borondong mati nu jagong jeung gula. Anu terakhir, mangga dijawab ku Hideop sewang-sewangan. Ari Hideop resepna kanu kadaharan naon? Anu khas di Sunda. Nah, murid-murid sadaya, ayeuna urang ngenal tuangan khas Sunda. Kita akan mengenal makanan khas Sunda. Yang pertama, dodol Garut. Seperti apa rupanya dodol Garut? Siga kumaha rupina dodol Garut teh? Tah sapertos kieu. Anu saterasna aya tahu Sumedang. Pasti tos apalnya nu kumaha tahu Sumedang? Tah anu sapertos kieu. Tah anu salajengna aya ganas Subang sareng peuyeum Bandung. Tarupina sapertos kieu. Ganas Subang anu kawentar nyaeta ganas si madu. Rasana amis, kareueut sareng mengandung cai anu seueur nya.
Salajengna aya peuyeum Bandung tah sapertos kieu rupina mirip sareng peuyeum gandul nya di talian. Saha anu sedep peuyeum? Kami ibu oge sedep. Upami tauco rupina sapertos kieu didamelna tinu kacang kedelai. Ciri khas di Cianjur. Anu terakhir kerupuk udang. Tah pasti sadayana atos terang. Asalna di mana? Di Cirebon leres. Tah murid-murid upami atos terang kumaha rupina, kumaha gambarna, bentukna, warnana, rupi-rupi kadaharan khas Sunda, ayeuna yeuh urang nyocogkeun. Anu hiji tuangeun, hiji asal daerah. Tauco, tahu, peuyeum, ganas, dodol, sareng kerupuk udang. Tauco asalna ti mana? Aya nu tiasa? Leres, di Cianjur. Upami tahu? Di Sumedang. Upami peuyeum? Di Bandung. Ganas di Subang. Dodol di Garut, sareng kerupuk udang di Cirebon. Mung sakitu wae materi dinten ieu ngeunaan kadaharan khas di daerah Jawa Barat atanapi ti tatar Sunda. Mudah-mudahan kapayuna hidup tiasa mengenal macam-macam kadaharan khas Sunda langkung deui ti ieu. Mung dugi di wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.